سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية وربعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب tukang son punten eho nalitkeun. Ibu terang eho mun salesma keluar hejo. Eho nalitkeun. Para kiai, para masyayikh, para abuya, para habaib, sanajan teh disebutkeun hiji-hiji nami, insyaallah sadayana diangkeun guru pribados, mudah-mudahan dipasihan sehat walafiat. Keluarga besar almarhum Tino sepuh nepi kanu anom sadayana mudah-mudahan dipasihan kegiatan supaya tiasa ngeraskeun sepak terjang almarhum. Para jamaah muhibbin, para santri sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jeung salam mugia salilana dicurah limpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi ayeuna umur hampir 41 tahun tapi can kabita kana paeh. Kalau bicara tentang haul berarti aya nu dihaulan geus wafat jalmina. Sebenarnya ini bukan tentang mati, tapi justru ini tentang cinta yang tak akan pernah mati. Bayangkan mah, iya mah lembur sebenarnya mah cocokna mah disebut mahsar ya. Sebab aya jambatan di nepungan itu. Aya ge mahsar nu kieu mah. Main bongkok. Iya sebenarnya mah Kang, punten ieu. Ieu rek cacahan ngaji teu ludeung ieu, minder ieu. Geus panut heula ceramah beungeut aing eleh. Iya apa yang mah jujur itu mah Eropa, aing mah Afrika. Lamun nyacahkeun paeh. Hampura apa ieu? Nu geus kolot mah geus wisan nyacahkeun paeh rencodan kana Gedeng deui. Kaela ieu cacahan kudu namun jeung judul lah ieu. Cacahan mah lain tentang ramena, lain tentang resepna. Kumaha carana nyelak dia kana hulu angan. Iya, agar kita tidak polongok kan. Dan dia polongok itu dibekap diamuan ku sorang. Kalau di kami pun apa enggak belokok sabidi itu. Padahal mah ieu jalma anu rineh loba. Mana itu langsung? Tukang soda ya, Kang. Ini gini emangnya, ini gini.
treble efek ehopaehan kabeh middle bae. Ampura mangnya kajenting mamang boga pan aing pemain euy. Jangan panggil aku anak kecil paman, aku sudah buluan. Terus mangnya sedap sakit. Bicara tentang Abah Haji Juhri, Abah Haji Kaping dan yang lain sebagainya. Ieu pan geus levelna beda. Lamun pasar teh itu mah supermarket. Urang mah padang cuangki. Nah cuangki cari uang jalan kaki. Lu cacahana RT, Haji Asep RT. Atuh itu mah geus gubernur. Presiden. Lu nyacahkeun presiden RT. Atuh mah mantok bah. Kaheula ieu cacahan kiwong-kiwong dak ieu. Lamun bisa teh mah pengajuan. Lamun paeh bisa diojol. Lamun paeh bisa ditukar. Atuh nu karani heula nu dihembat. Naon subang siap pikeun negara hayu. Siap Pancasila teh katalar. Indonesia Raya teh jelas. Cangkrak ceungreup da dikobong. Ngaji mah henteu papaju we digedekeun. Molor sorangan ai hudang duaan. Pak, punten. Laneng tolol dia. Kepret miskin. Hampura bahnya hampura. Ieu seurik kiai seueur sepuh. Abdi ngomongna kieu, lain ceuleudeg naudzubillah. Emang bawaan tina kikitirna kos kieu. Kasar. Ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Entah hayang ngising. Tolol kangesehan cai. Disebut haus. Iya lu kieu ngajur teh di hadaran teh akobat doang kieu ya. Buku nganteran cai kan hayang ngising. Kang, punten. Lamun bisa ditukerkeun teh mah pengajuan nu kararieu heula. Naon sebabna? Keberadaan almarhum Abah Haji Juhri, Abah Haji Kaping. Eueuhna di teangan. Karasa kaleungiteunana. Bawa lamun nu kieu nu paehna mah kono teh alhamdulillah wang. Ya nu kieu mah ngomong kasar aya sok minta jajan. Mampu sia. Aya malam minggu dren mereka cinta mah aja. Datang jam 3 pagi dan menggeram molot kan goreng kejo lah. Ini tidak fitnah, ini kenyataan. Tapi aturan paeh pan geus Allah anu boga aturan, bener teu? Allah anu geus boga ketentuan. Matakan orang anu keur hirup keneh kudu rada pikiran ieu. Tanggal paeh mah ulah kalender kah? Paeh mah teu ngora teu kolot. Kadang-kadang anak paeh miheulaan kolotna. Kamari mah digaduh. Kotok paeh miheulaan anu bogana kah? Kaneng dusun. Ganggu bae engke usaha. Ampura mah, ieu mah lain ceramah, ngapain dan leupas. Hepan ieu lamun ceramah kerung bae nya. Aku geus peuting we. Selanjutnya edankeun saeutik dah. Tadi abdi nanya ke MC, "Mang, hujan ke di dieu?" "Henteu cenah." "Why?" Abdi tadi berangkat jalan Rangkas muter kali ya takal kana sawit teuing nanya ge. Eta. Kaela Kak. Kaneng dia. Pada di luar dia gitu aing ya. Nah, ieu ceramah tangga bohong bedul. Punten ya, ieu cacahan ulah khuruj an muqtada zahir. Ieu cacahan kan bab haul, bab kematian, berarti cacahan anu berkaitan mah jeung ieu. Ngan wong ageuna make dalil, ya beungeut ieu ka hati moal. Main mah dia dak akeh. Nah lo kiunan lihat deh, lihat deh. Atau biasa kiunan bapak kolot iya. Dimulai Cijalur eta geus hujan amprekan sampai ka Sempur maneh gembong. Tapi kunaon di dieu eueuh hujan. Sebenarnya alam ini sedang memberikan sinyal. Karena antara benda hidup dan benda mati sungguh ada korelasi.
Peka ge. Kita ini manusia, bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi nggak pakai hati. Ulah ngomong, atuh bilang Allah tam, atuh dia mah pang Allah nak. Kan orang lupa menyebut Allah maka wau. Salah sih eta nyebut. Lamun nyebut Allah bibir nu handap ulah hilu gacong. Tahan. Allah. Imah Allah waduh. Eta gara-gara sumut bibir nu handap gacong aluhur. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar hujan. Jangan bilang ini hanya faktor kebetulan. Karena semua yang terjadi sudah ditakdirkan. Makanya saya titip, apalagi dalam urusan perasaan, jangan berlebihan, sederhana saja. Sederhana dalam urusan perasaan, agar sakitnya nggak terlalu dalam ketika takdir tak sejalan dengan harapan. Kayak maaf dong. Bukan apa, nengekan. Ternyata kula husnudon karena nu dihaolan ieu jalma soleh. Sebab abdi mah kieu Kak. Jalma mah nempo hasil, lamun pepelakan hasilna bararagus, berarti eta binih bagus, bener tak? Atuh meureun melak cada jadi cabe lah. Melak kalapa jadi kalapa, kecuali panganten melak anjing jadi jelema. Nah. Aneh dia. Tuh hadir Pak tuh cara kasepuhan tunggul bae kueh beak. Bisa bae. Elah Bang. Abdi mapan ka Abah Haji Juhri, henteu dedes kana pamenteuna. Abah Haji Kaping teu dedes kana pamenteuna. Ngeun abdi terang anak turunanana. Sanu teu nyaho kana ramana Ki Unan. Satungtung deuleu kabeh nyaho. Sakitu anak incu putuna lu calang. Dan adonan malam Jumat kabeh gitu ya. Jadi kula husnudon karena saya melihat fakta di lapangan. Natijah nakos itu berarti henteu hakim. Berarti imah binih-binih gede. Makanya kula husnudon hujan anu tadi terjadi sampai jam 8:30 karak-karakan ada korelasinya dengan hari haulnya almarhum ini. Karena abdi husnudon ini dalam soleh. Ingat karena keterangan. Wa iza dzukira salihun fi majlisin khalaqallahu sahabatan lam tamtur illa fi ardil kufri kullu man syariba min ma'iha aslan. Kupikir saya di mana baik jadi kula husnuzon bahwa hujan anu tadi diturunkan ku Allah sinyal tina alam bahwa menyetujui ittifaq bahwa orang yang sedang dihauli malam ini adalah orang soleh tanpa diragukan lagi. Jadi ulama nyarios kieu wa idza dzukira salihun fi majlisin, kalau ada orang soleh sudah wafat namanya disebut-sebut di majlis ilmu, di majlis zikir, heboh mati saminggu kayaknya nu ngajikeun lagi setengah bulan. Buah mah deung-deungeun, anu melak jagong deung-deungeun, anu melak kacang deung-deungeun, anu melak cau. Dina hatena mah engke sugan dina waktuna kaala jeung haul almarhum. Bener? Hayang kahakan. Kajeng rubuh hayang dipake suluh. Jangan soleh. Makanya alam serempak seladakan. Wa idza dzukira salihun di majlisin, lamun aya jalma soleh maot diomong-omong ngaranna di tempat majlis zikir. Kita tadi meureun MC Abah Haji Juhri deui, Abah Haji Kaping deui, Haji nu hadorot kadinya deui belakokna mah ilaruhina mah eta deui bener. Kita tadi diomong nu paeh-paeh ieu baru hirup nah diomong-omong. Makanya Pak Haji Asep saha di dia lain sasaha. Makanya kalau ditanya tadi Haji sorban ketinggalan, jangan pakai sorban aing mah. Bisa baca kiai. Mak kiai lain, boro-boro urang dia pamajikan dican pernah nyebut kain kiai. Dan kiai ngatur kan mereka. Paling sorry aing disebut AA, ambil atma meureun.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan kula nyarios kieu Allah sing ridho ka kula. Sing aya barokahna lu biar nyapret ka abdi. Lamun aya jalma soleh geus maos diomong-omong ngaranna ieu Abah Haji Juhri deui, Haji Kaping deui. Kitu bet kitu. Maka Allah masihan bonus, masihan penghargaan pikeun Abah Haji Juhri jeung Abah Haji Kaping ieu. Dengan cara naon? Khalaqallahu sahabatan. Allah akan menciptakan reuk di atas langit reuk. Dan kan eta bahasa Indonesia tuh lekok bae nya. Awan. Awan tahun. Kan itu enggak bahasa uang lah. Buktinya ya udah ya kalau hadir begini nih, laki-laki sama istri jangan dihiji-hijiin ya. Ampun apa adalah aing sekolah lagi gitu dah lah. Kamari gendong uang ke Bekasi ditanya sama siapa di sini? Atau aing ngalamun heula cek aing munduan berdua segenap aing sorangan bersatu cek aing. Khalaqallahu sahabatan. Wow. Kamu batuk. Kayaknya ya, iya, mudah-mudahan orang yang menang ilmu ya penting ayeuna nya. Di Al Mukarrom, Kiai Unan, ya malah ngapain nu kasurupan. Ya malah ceramah kaunan kula usaha ieu. Atau tadi kula aja tuh kak, ya nanti bisa mobil ka dieu, motor doang bec kayak tutung dunia ieu. Atau apa mobil jatuh tutung dunia tolong. Aku tersinggung. Sorry, bukan status aku yang berlebihan, hati kamu saja terlalu baperan. Udah alabatan bulu kutut ya. Sok, kuping kan? Sebagai bentuk penghargaan, pikeun ngahargaan jalma soleh nu diomong-omong we ngaranna. Geus lain marrotan ieu marroten. Pati nu datang nu ti Bogor meureun nya. Anu ti Jonggol, anu ti Balaraja, datang ka dieu. Kalau bukan atas nama cinta, ngising tahi mau datang ka dieu. Khalaqallahu sahabatan. Horeng Allah ngahargaan ka jalma soleh ieu ka almarhum Allah mare penghargaan. Dengan cara apa? Khalaqallahu sahabatan. Allah ciptakan awan di atas langit. Dari awan ini Allah akan turunkan hujan. Almeureun di bawahna nya memeh hujan aya tandaan. Reueuk heula mendung panci kalau dah berangkat tadi sudah gerajahitan pakaian dulu geus reueuk geus lemung. Kabeh ge aya tandaan. Hayang dahar lapar heula, hayang ngising mules heula. Coba lamun tadi mere tanda hayang ngising teu mules, ai ceramah kolonyon bangsa hadam kaluar. Katakan dah santri urang di Kobong, hirup balangsak, hirup masakan. Biasana ge pada sok pada di Kobong mah jalan anu masa Allah ieu. Cilok aya anak bupati betah di Balai Romeng, cilok aya. Eta mah anak Soleman, anak Sayuti. Mah jauh eta nu. Halo sah, pikarunya enak banget bisa dia. Banget kotak amal. Kabeh ge eta na, batakan urang hirup balangsa. Tapi urang betah di Kobong dibere betah ku Allah. Haji boga wiridan hiji urang dibolak-balik, diulang-ulang. Padahal mah aya karasana nya. Jawa hayang ngarokok eueuh rokona. Wayah hayang ngandang dikalet teu balik-balik kan. Ya beungeut aku masa Allah bener. Tapi kirang gitu ge diwirin bae terus. Mata atlaqa lisanaka bil qalam fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Lamun urang dibere daek ngadawam kana hiji wiridan, padahal kurang teu karasa, tapi diwirin bae sok. Malah lamun katinggalan sok dikodoan. Fa'lam annahu yuridu ayyutiyaka. Eta tamar diijabah ku Allah. Matakan boga wiridan terus bae nya. Kamari abdi kaleresan kuwi ti Mekah kamari malam Jumat. Haju aya datang ka haji cenah minta barokah. Cek aing pajana mah aing di Mekah naeunan bener. Pajana mah aing ibadah puguh molor bae di hotel. Puguh ulama, ayeuna geus sanksi kaena cik batu cenah Nyium Hajar Aswad seungit.
ulah kamar rek ngajar aswad modelan rek asupan androk kurang Mesir ayo sa saya sih otak-otak sembak sih nya eta nya di urang eta jalema husnudzonnya anu balik di Makkah cenah 40 poe nu balik mau ngaji cenah cenah barokah keneh mustajab keneh aing keon bae teu nyahoeun paman sedang apa di sana sok isin teh nya kaenaon Kak mau cenah ka haji abdi mah boga anak hiji-hijina terus dipencit doraka oke kumaha kitu masyaallah kula mah cenah ditokohkeun ku masyarakat ajeng-ajeng dimuliakeun kula mah diburak ku taib ku anak boro-boro ngaji boro-boro masantren dipasantrenkeun urang buat 2 mobil bapana anak kabeh dibawa urang mah cacahan keneh jeung kiaina anak mah naik ojek datang ka imam wow kamu tersinggung sholat aja sholat teu dititah mah teu aya dititah sholat ngamuk nek gelung jeung kolot anjing kudu kumaha coba haji kita jampe atuh jampe naon atuh boga teh nek jampe ngising tah meski bae sugan gerak jeung susuganan nya da kula geuleun jelema soleh kula geuleun jelema bener ka dieu Kak lamun geus bener mah kula moal terhapoting dengan kejo ka dieu nah bae anak sholat kieu bae make ayat kursi sabaraha macana lain masa sabaraha ayat tadi baca korsina dibabukeun kana hulu coba katakan abdi Pak sebenarnya memberanikan diri ianya memberanikan diri teu beda cara santri titah naswir hareupeun guruna ngagibrik sebenarnya mah mata kula dieu ge ulah kadieu bitis hawal abuya atuh anak abuyana Abu Haji Junad Abu Haji Ajud sana tuh kan Abu Haji Ajud jakeung ieu mah bapana atuh lain cacahkeun ieu mah memberanikan diri ieu mah hitung-hitung sorongan bae anggap ae dan lepas lah Allah katakan abdi mah nggak apa-apa saya dijadikan sebagai alat propaganda bukan tentang politik tapi bagaimana caranya agar orang itu sama orang soleh itu tertarik padahal kakek mesti tertarik kamu lamun kayaknya piomongin ibarat kayak piomongin imam guru aing bae datang ke masjid lambat baik ditinggal berbundu aja narik zikir pikir sunan batu hanurat sorangan pergi di imam 44 ya kuat di bawah kan oke aku kan hasam gak deh bila hau naring dia ya jangan polong ya kula pernah kula jadi pula jadi imam pada hayang kalem ku calon mitoha dan nyaho itu nggak calon mitoha oh aing balik tabarok subuh bangsa aing kena suruh salam dikenyang baju aing ku bapak aing polong dia jadi imam ngarusak agama enak pikiran kaje tuh anu can beki kada sholat tuh belah di tuh makanya sing tertarik ka jalma soleh puntennya lamun nyaritakeun mazhabul arba'ah Imam Hanafi, Maliki, Hambali sareng Syafi'i kan loba ayeuna jalma anu keluar di medsos bahwa kita yang sekarang anu ngaji Fathul Mu'in, anu ngaji Fathul Wahab, Riyadul Badi'ah dianggapna golongan ahli bid'ah karena untuk mengikuti manhaj salaf dipikir kan goblok ya kan cik ulah disebut salafnya mana ulama salaf eta anu cik rasul afdalul qurun qarni generasi yang paling baik adalah generasi ketika masa aku sedang hidup generasi para sahabat 100 tahun ya ganti kepada tabi'in 100 tahun ya ganti kepada tabi'in maka kan dianggap ulama salaf eta kurun hijriyah sampai 300 ahli orang jangan kiwari ulah disebut ahli bidah sebab orang mengikuti ulama nu zaman hiji sampai 300 nah sebabnya kan orang bermadhab makanya kudu bermadhab eta kudu hakana sejarah
Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah. Berarti aya di kurun eta, berarti Imam Hanafi salah. Orang bermadhab tapi ke Imam Hanafi, berarti orang mengikuti manhaj salah. Imam Maliki, kalau kan Imam Hanafi. Imam Maliki lahirna 83 Hijriah, wafat sekitar 171. Jadi umurnya sekitar 90-an, 90 tahunan lah. 90 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Nu paling ngora eta tah, nu paling sakedeung hirupna Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204, 54 tahun. Wah, deung-deungeun mah. Hirup di dunia ini 54 tahun. Tapi hasil karya pikeun keberlangsungan Islam. Sabaraha juta hukum anu menangga istimbat Imam Syafi'i tina Quran jeung hadis. Sehingga jadi bijil kitab al-um, sehingga loba ya urang sebagai mukallid Imam Syafi'i. Urang ayeuna make Fathul Muin, make Riyadul Bariyah, kabeh mazhabna mazhab Syafi'i. Berarti kulantaran Imam Syafi'i lahir di tahun 150, wafat 204, berarti aya dina kurun hiji sampai 300, berarti eta salah. Urang taklid ka Imam Syafi'i, berarti urang mengikuti manhaj salaf, lain ahli bid'ah. Nu paling ngora Imam Ahmad bin Hanbal 134 Hijriah lahirnya, wafatnya 240 Hijriah, jadi kan 77 tahun hidup di alam dunia. Imam Syafi'i anu paling sakedeung umurna 54 tahun, tapi hasil karya jeung hasil kreasi untuk Islam luar biasa. Makanya dari kamar bahasa kieu, man burika lahu fi umri adraka fi yasirin minaz zaman min minallahi taala. Jalma nu hirupna dibarokahkeun ku Allah umurna teu butuh lila, dalam waktu yang sangat singkat bisa meraih anugerah ti Allah. Masangkeun 4 bulan, bebedangan aku jeung 40 tahun. Otak diberi cerdas, akhlak diberi hade, henteu polongo. Polongo. Ah meuli sampo datang sabun colekan. Ih, loba anak kopi omong. Lempang keleur dong teh paling. Di kobong cangkra, cengkreu haha hihi be. So, panjang loba kopi omong, kira kita di lumur aya panjang kopi omong. Ai cacahan miliar. Ai ngaroko hirup goblok. Ini bentang karang bener. Eta nu kitu ada beungeut download eta gitu. Kok tukang bisnis merah 5, jarang engkel aing nemponang. Abring karena mobil, 2 mobil, baju dicekek aja. Cacahan miliar. Ting mereka kepret miskin. Imam Syafi'i hirup 54 tahun, tapi hasil karya nak geus teka itu. Mamang hirup geus 64 tahun, geus nyeunaeun mamang. Ya paru urang ge botok kopi. Kali-kali dong orang Jepang nyeun motor Yamaha, ieu nyeun motor teu anggeus-anggeus nya mereka kumaha. Tapi deung-deungeun maneh nya Imam Syafi'i jeung Imam Ahmad bin Hanbal kan eta beda dina hasil pemikiranana. Hukum-hukum anu kagalina beda. Ieu mah kieu, dordar misal. Tapi mereka saling mencintai. Ketika Imam Syafi'i teu damang, Imam Ahmad bin Hanbal nong kadinya cager. Doang urang hayang balik ditolong ku indung cager. Karuhan. Wow, aku ngarencon. Orang mah kadang-kadang ustad jeung ustad pasti disihan paham ka bawa ka imah. Nu ieu cau Ambon berkata imah cau Hasem baeut. Komo nu hahaleun mah kieu. Nu hajat deukeut nu ustad ieu, ustadna setengah badan jiga nama ieu. Ai nu ieu diondang ti heula. Nu ieu mah teu kabedaan. Ih, cangkel kana bohong ieu. Makana ustad nu ieu kudu boga polo. Tanya, ai ustad eta ka mana? Ih, polo teu kabedaan, teakeun heula. Hajuda tanggalnya ditahan orang. Gitu, titah narik zikir, kumaneh nu ulah kitu babalik kabeh mah hirup mah.
ke ihadarotna ieu amin akan kablok kabeh tuh. Dulu usia DPR RI itu jelema paling pinter, profesor, doktor. Tapi kurang garut dong di TK. Itu bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Makanya santri ulah ngaji bae saya dikobong. Sing bang dia ngawin. Ingat kawan, dunia ini terlalu jahat buat pria yang tak punya apa-apa. Nah. Enak aing dong, enak ngomong serangan ya. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu teu damang ditolong ku Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Wah cager. Kenapa? Karena mereka saling mencintai karena Allah. Dordar ge eta mah dina urusan pendapat doang argumen. Hatena mah saling mencintai. Jadi kalau kamu berharap punya suami yang baik-baik saja, pilih kandidat dari malaikat. Kami juga laki-laki punya mata, punya hati. Laki-laki juga sama kalau mata kalau dicolok matanya. Dengarkan. Sok lo Bika ngomong. Kamu nggak kayak lagi pacaran mah. Kamu bucin. Sekarang mah kamu banyak diam. Kamu cuek. Hei. Tahu kenapa kami cuek? Karena yang di pikiran kami itu bagaimana cara bikin kamu bisa makan. Dengarkan. Awas dah, lembut mulai entep. Araga. Iya masalah ki beuki nguseup buat diwakwak. Ada patan derek kanan bedul. Ingat ya. Kalau laki-laki doyan mancing, kami bukan hanya sekedar butuh ikan. Kalau kami hanya sekedar butuh ikan, kami beli ke pasar ke pelelangan. Kami mancing, mencari inspirasi bagaimana cara membahagiakan istri. Dengarkan, Imam Ahmad, urang nya kesepuhan, ieu mah cacahan urang cacahan para ulama salafus saleh mah sugan urang tertarik. Najan orang lain jalma soleh, tapi orang mencintai orang soleh. Ya, uhibbuhum, walastu minhum. Kami mencintai mereka, walaupun kami belum seperti mereka. Nyontoh mah kudu bagus, kan? Lah, kiai lagi remak. Aing rumah sak, banget aing tengiblat. Atuh meusnak sakikieu mah. Ieu mah lain hideung kurang caang. Lah nyadak eta bah. Eta kula pernah maca di sejarahnya. Imam Syafi'i keur gering parah. Jol be Imam Ahmad bin Hambal. Cager ngadana. Doang orang kergering di tong bebene, nyawa bebene. Allah iya. Baheula mah dak mun nganyang jauh kajina di Kang Hiji nu nganyang 7. Gambar tengah-tengah hararideuk we nya. Baheula we kalau mun nganyang meuli kuai-kuai. Edan zaman saparila bedul. Baheula we tah lamun lalaki nya. Dia mah tanya zaman saparila. Baheula mah tah lamun minum saparila. Mari babulah sapari lah. Baheula mah jauh ka hijina di Kang Hiji nu nganjang 7. Atur kumaha kokodokna. Jamu teu gelut di jalan. Baheula mah asal kuno ieu teu beunang kabehan ulah beunang. Kumaha cara supaya bubar? Panengan simot, ya sebelumnya bumbung kan diisingan, dikedruk ke adu cacrot. Ayam bikang botai. Otak tadi kan buat tetangga dia ya. Pan lama eta, dusun. Eta lamun naik nganyang, atuh jalan teu boga motor.
batur zaman RX atuh urang mah cap cokon. Anu di tengah jalan, sakilo kene anu dikata yang ngising ngatokan batu. Rep. Baheula mah teh bisa dajak nape kah? Ih, teu jauh ya. Ngalaman teu? Yah. Sesoreun dia. Baheula teh boleh kabesan, geus tangdang gagah, hayang ngising, geura ngatokan batu baheula mah. Eta tai dong menang ku sireup. Jauh budak mah. Lumayan gitu. Santri masyaallah ya. Tapi ayeuna mah santri garaga Bang. HP lagi iPhone ayeuna mah. Heubeul mah zaman kami. Eta ku hayang nganyang bae ge pan batu make tanco, lavender teh anu cap denggak teh cap denggak. Urang mah ku hayang make minyak wangi. Aya sesa usap teh gope. Beli emeron, set kan seungit herang. Nek asup teh mah bika hujan gede tuh ngabul. Lamun bobogoy. Ya. Laki-laki harus punya cerita kawan. Kupikeun ku sadayana. Matakan jalma soleh mah meunang putuh bae ti Allah. Enah bedanaeun ge. Enah bedanaeun ge. Masyaallah tabarakallah. Filosofina eta tangkal caunya. Tangkal cau pernah ngawe AKB. Sesi gaulnya. Ieu lamun jalma can aya karabatan kieu ya. Abah teh teh nyeunehkeun meja ke lain. Makana ai sakola ijazah tebus. Kan dusun. Tangkal cau moal bisa dipaehan sanajan dicacak diracik-racik gepeng jadi pepeteh mereka patek gelap tah moal kudu paeh tangkal cau mah lamun can mere manfaat. Heubeul kami nonton film zaman Jarum Super. Iya, tapi mah jujur nih. Nek ada ngecekin batur ngabohong mending aing di tidak. Eta sia hewan nu penting asal Allah bae ulah hewan aing. Aing mah dewa geus mah petak parasa. Eta cenah aing balikeun berekatan, tapi kuing dibeurem ngomong lain. Sak lekah kalau kewau aing mah. Ampura banyak di mana tadi? Makanya aku lama mah cenah dihaeukan ku santri. Moal marah ieu mah. Masuk ayak ya dihaeukan ku santri. Pot ngamuk teu ka Allah. Pot ngajak adu lagi enak. Lebay. Lamun aya santri penghadir ngadorokan mubalik, itu bukan tidak punya etika, bukan tidak punya akhlak, itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap Allah. Makanya jangan hanya bisa menghakimi, tapi harus bisa memahami. Mereka pun sama ini, motifnya suara rasa kawan. Tangkal cau. Kira-kira. Nah, dalam film zaman Jarum Super, kan malah masa nonton film eta kaciri, subuh teh hudang, ngalapa atuh dicai. Pan kami mah berharap asal jam 12 baik film da eta Arnas. Jeung Inneke. Pokoknya rame bagus eta mah. Pokoknya pertama kiu-kiu bae nya. Lah abah sok arek mana abah ge nyaho. Baheula mun aya film tontonan bae mau kasur mah. Bari kan nogasin dan manyi. Sia kalakuan. Pengalaman drama. Eta lamun film datang ka peuting, film bokil deui, donok deui, jengkel. Kumaha ngomongna? Film butut luar. Datang ka jalan manggih dapuran cau, cepat dah hawa pusing. Mana 5 kilo jauh ka kamera. Ai film butut bedul. Cepat dicacak beakeun dapuran cau. Sudah teh mah paeh, menang 2 poe ditahu teh. Pucung wul pernah canggih. Rek ngabangun imah pas ngagali pondasi aya tangkal cauan cik nu boga imahna ala ka akar-akarna meleng we nu bogana eueuh ibu yanda kagok jeung coran menang saminggu coran mah geus teuas pucung gara kita lamun ngeramik aya tangkal cau ala ka engke siap bener hayang ngeramik
Pung sawe akai. Geus akin. Geus asak janji. Aku tidak akan pernah mati sebelum aku bermanfaat buat kalian. Kiu. Dorok kuliah ada purana. Menang saming, merah, menang saming kahujanan, pucung. Panas ngomong ke Haji Asep, aku tak akan pernah mati. Biarkan anjing menggonggong, namun kapilah tetap berlalu. Makanya jangan menyerah karena hidup rumit. Jangan menyerah. Walaupun hidup kamu sepahit kopi, jangan menyerah. Belajar dari kopi. Walaupun pahit, manis masih bisa dinikmati. Ya ngopi. Nanya gelah. Empung lu ima lain. Lu tadi lima orek. Wah, kepingin. Tapi lamun cau geus mere angkal cau geus mere manfaat. Pucungul ongkol. Geus dicepat ku beungeut cetak. Lot jantung dipirane nu melakna mah teh nyahoan. Allahu Akbar. Lot sampai kolot cauna. Geura ala dah bisi kapilan nu boganan. Goblok banget. Batur mah cik nu bogana bisi kapilan ku nu maling. Ieu lain. Cik nu maling bisi kapilan ku nu bogana. Saban IP walian mah kitu. Soal kanti ku poro gero. Begitu dicepat cauna teu kudu dicacak, teu kudu dituan. Menang 2 poin ge ngulapek. Paham ya? Mupakat eta kitu mupakat. Memang kitu kan. Makana ieu urang ge. Atuh jadi tanggal cau kan. Makana ieu hampura bahnya. Hampura kakabehan. Atuh ja hewan los ja lain lagi teu mau ieu. Iya ke alumni, ke para santri, coba lamun urang rumah sacan bisa mereka guru, coba ulah nyeun sedih guru. Abdi sok kadang-kadang eta nempo alumni Abah Abdi, datang lebaran. Ketemu poin ceurik, hareupeun bapak aing ceurik. Nyacakeun ka susah, bari anak pingseureuh geus ngau dicibita jeung ceurik anak. Hareupeun bapak aing meureun ya, atuh iba teh iba. Balik dibere-bere sakarung. Anak kan dibere duit dibawa kabel. Beduh. Ieu mah rampong cek aing ieu. Coba eta ulah jadi alumni rampongnya. Ieu lamun urangnya bakal guru cuan ulah sok ngacakeun ka susah. Guru mah alhabatan kolot. Eta lamun nempo murid susah, jelek tak ada huluangan. Coba dari fakir aroya, wajhun gonium. Kadang teh tegableungna naeun sumringah. Doang beungeut download. Datang kana guru sumringah. Haju ya lamun punten ya santri. Abdi boga pernah neangan wiridan geus beak kelompok beak Jawa Timur dak ku hayang boga santri. Pan hayang boga santri teh hese bah. Matakan abdi mah ya aya budak ngora ngahikmat. Abuna rame. Aku bangga mah bangga, tapi tidak sebangga anu boga santri. Sebab aing ngahikmat mah keur hirup keneh tukang hikmatna mun karasa aku diteruskeun teu karasa atuh pindah. Aing kanu boga santri mah eta, atuh rek ka hati teu ka hati, atuh ngotok-ngotok bae di dinya. Masyaallah tabarakallah. Hayang boga santri teh hese, karasa ku abdi mah teu cukup ku pinter ngaji tong rek eta katulup ku santri kan. Komo lamun kayaknya gede ada haram dek kasaleh moal. Sorogan salah cabok paeh 2. Atuh bae aku mata di Muhammad dah. Sapa manggih mata abdi mah sapanggih manggih pantan abdi. Eta mun hayang katuku santri kiaina kudu sabodoan teh losan. Muntik santri Abah Haji minta ridho na enak nek meuleuh masjid mangga. Ieu mah kasana dia teh pola meuleuh masjid. Jadi eta hayang jadi Abah Haji Juhri, hayang jadi Abah Haji Kaping kan mantuna meureunnya. Bisa nyitak juga Al-Maghfurlah Abah Haji Ajud dan yang lain sebagainya.
Kita meureun geus kumpul sagala aya di dieu. Taholi jeung tahalina dipake sehingga tajali panen. Allahu Akbar. Tinggal urang nu ngarorak. Ulah piomong. Ieu mah pan kudu jeung duit 500.000 bae karek lu mangga ngomong. Anu ka kolot nibuan bae da kolot bodoh. Ulah dak. Oh, banlen. Ini canggih dia budak ini. Terus udah liran dia. Allahu Akbar. Makanya abdi ieu mah mudah-mudahan urangnya hiji belah ibrohna urang tertarik ku kasolehan Abah Haji Juhri nya. Pan ieu geus paeh 3 tahun wah fokusna. Haul ka sabaraha ya? Haul kalima 5 tahun geus maot. 5 tahun itu Pak 50 oh wah 54 tahun itu bukan waktu yang singkat paman. Nggak aing pakai jatuhan mah punya ham. Aing ngaki sih ngaki. Aing tuh dianggap edan aing di dia ya. Pak. Iya, tapi boleh tidak ada. Aing mau menampilkan warna aslinya. Semua butuh transparansi kawan. Hubungan itu harus dibangun dengan kejujuran. Lebih baik sakit hati karena kejujuran daripada pura-pura bahagia karena kemunafikan. Paginya, mulai haul. Mun peureudeuh, nu sawan eta. Oh, kumaha haul penting naik hujan. Padahal di haulan geus maot. Kuat ngarempangkeun manehna, bener teh? Ku bisi acara gagal. Lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terjebak rasa sayang namun akhirnya ditinggalkan. Oh, udah kayak aing di lemur dia, ustad kiri setengah badan mah ustad aing deui. Jadi dia mah bedul aing pakai cocokan. Terus penting darah dia senang aing lah. Teh lah, Bang. Dia mah ulang ngomong kieu ge ieu supaya tertarik teh ada motivasi untuk menjadi Abah Haji Juhri gitulah. Minimal atuh jujurian gitulah. Paham tuh maksudnya? Sesinya. Maksudnya najan teu ngaji plak Abah Haji Juhri atuh minimal atuh 0,5% Abah Haji Juhri gitu maksudnya. Siapa bisa doang muamalah tuh, muamaran. Paham tuh? Berat secahan. Sekarang cabok si poin itu. Kira aja, murah. Nah, aman mobil aman. Jadi si mutakalim ini harus punya tujuan. Ketika berbicara apa tujuannya? 1. Listijlabis sami' untuk menarik perhatian pendengar. Kumaha carana ieu pendengar digiring ingin menjadi sosok yang sedang dibicarakan, paham tuh? Geus sakitu tahun maot masih bisa merenya atuh kanu hirup. Baru kaisin. Dala. Tahu ya, eresek bareng, udah. Nah, kalau iya, Bener nggak? Pan bukti nama urang, kilunya tuh kalau pahe ya dah. Jamual aya nu kieu ieu lamun lain haul almarhum bener. Berarti kabeh nu aya di dia dengan segala fasilitas yang tersedia sekarang ini karena almarhum. Betapa Allah muliakan ini almarhum. Matakan bahasa lagi khalaqallahu sahabatan. Ketika almarhum ieu jalma soleh ieu diomong-omong ngaranna doang pan urang nyambat disebut ngaranna bener. Satu Qadir dan Syahban Kabir Pahit ada.
Disebutkan ngaranna Abah Haji Juhri, Abah Haji Kaping, khalaqallahu sahabatan. Karena ini orang soleh, Allah akan memberikan penghargaan khusus untuk almarhum ini. Dengan cara apa? Khalaqallahu sahabatan. Allah ciptakan awan di atas langit. Dari awan ini Allah turunkan hujan. Di mana hujan tuh? Padahal si kurang lembur abdi di cenah geus 10 poe cenah hujan ya. Halo dok, kencang hiji. Hai tadi abdi berangkat lewat Cijaluk, el hujan. Hujan mah hiji ngan batu da loba. Batu da pade. Batu. Ode. Hai di dia, kan ya. Hujan teh henteu. Wah. Ternyata alam ini memberikan sinyal bahwa alam ini setuju mufakat bahwa Abah Haji Juhri dan Abah Haji Kaping dan yang dihauli malam ini adalah orang soleh. Kaitan jeung hujan naon? Lam tamtur illa fi ardil kufri. Hampura ka sekolahnya sendiri udah pulang aja gitu. Undang mun cacahan teh. Dan dong dia. Diajak cacahan, ditanya orangnya itu bukan tina, masalah bukan di botak nama. Lam tamtur illa fi ardil kufri. Hujan ieu engke turun. Ngen hujan ieu mah spesial, tidak akan sembarangan Allah turunkan. Bahasa lagi make adawat kosor tuh, tanya kan gak kiunan. Lam tamtur illa nafi diisbat pakai illa wa ada wa qasri illa inna ma'akun wa taqdimun kama qadama. Jadi nyurahna ieu lempengkeun. Hujan ini tidak sembarangan Allah turunkan, hanya Allah turunkan di daerah yang ada non muslimnya saja. Terus lu pada tak kabar aja kan itu. Pada perubahan, perubahan kadang-kadang aya non musliman. Bukan neng ya tadi. Galur. Kullu man syariba min ma'iha aslam. Pan kecil hujan yang turun di daerah non musliman, pan meureun cai nyerep kana tanah. Atuh disedot ku sumur tangkurak non muslim teh disedot aju cai na meureun diinum, ngopi, ngeteh, nyayur atau mengejo. Kan kejo pun harus digigihi kan. Neng dia. Hei, atur penting mah kahab ya. Tahu kan digigihi? Pada tadi digigihan meureun bah. Aju tak kejo di sore meureun kutang kurak non muslim. Pada tadi kejo na digigihan make cai nu kacampuran hujan nu eta. Kullu man syariba min ma'nya. Setiap non muslim yang makan atau minum terhadap air yang tercampuri oleh hujan yang tadi, aslama, dipastikan akan masuk Islam. Barang can terjadi zaman istiqbal ditakdir make fi'il madhi eta boga nuktah naon nuktahna duduhkeun kana fi tahaqqukil wuqu' duduhkeun kana pasti terjadina. Makana surahna kitu setiap non muslim yang minum atau makan dari air yang terkontaminasi oleh air hujan tadi dipastikan akan masuk Islam. Hartina ketika urang ngahaolan jalma-jalma soleh seperti Abah Haji Juhri, kiai-kiai, abuya-abuya, itu manfaatnya, faidahnya, hikmahnya sarua jeung urang keur nyebarkeun hidayah supaya non muslim loba nu arasuk baheula mah haul kiai cukup ngariung asar alumni jeung tatanggana. Ayeuna mah haul di agung-agung ngayakeun tablik akbar supaya jalma rata ilu takziah, ilu macakeun zikir, sholawat, tahlil jeung sajabana. Haul Cilongok, haul abuya usuk, haul abuya udari. Tapi dampaknya katempok kulantaran ayeuna mah media informasi geus canggih di medsos jeung Amerika mantuan Israel nyerang ke Palestina horeng doang peuy kokorombong di jerona. Horeng di Amerika kan leuya Palestina mah leuya. Lamadeg masuk Islam. Malah pusat perbelanjaan terbesar di Los Angeles. Beri turun pada haran ya dia mah. Nabi hirup teh. Atuh coba sakola ieu. Itu kalau bulan Ramadan dipakai taraweh berjamaah di jalan raya.
malah sejarah mencatat Pak, karak di tahun ayeuna istana kerajaan Inggris Ramadan kamari ngundang umat Islam, sementara umat Islam di Inggris hanya 7%, minoritas, mayoritas nama luar Islam. Diundang ke kerajaan Inggris, dibawa ke istana, diadakan buka bersama. Ketika waktu buka sudah datang, azan dikumandangkan pertama kali di istana kerajaan Inggris. Iya, sebagai wujud bukti nyata perkembangan Islam pohar. Nu perang Jojo dibukti nama di negara kafir termasuk Islam kan ya. Iya dampaknya Korea Utara anu notabene falsafah hidupna ateis komunis ngaleuh nu asup Islam. Ieu teh diantarana hikmah faedah tina ngahaolan jalma-jalma saleh. Katakan yuk, jangan menganggap bahwa kita menghaoli guru kita hanya buang-buang uang, hanya buang-buang duit, hanya buang-buang ego. Di luar daripada itu, Allah sedang merencanakan rencana yang paling besar. Ternyata orang soleh itu begitu bermanfaat. Urang bagian hirup-hirup jatuh kadu pae. Ayo kudu ngomong. Mudah-mudahan kita punya polo ya. Allahu Akbar Gusti, doa mudah-mudahan urang kabeh Allah sing dibere futuh, sing dibere terbuka. Kan hirup jadi Bandung mah cangkel karena beuheum. Cangkel karena beuheum. Coba sih lamun hirup padi. Hirup teu jujur. Jadi panitia mulut, dicurigai bae bisi duit di hati. Mesti enak bae. Hirup pasing bener ya. Hirup pasing bener, hirup pasing bager, hirup pasing endah. Cenah aing can bener, geura bener keun tah hirup. Aing can aing mah boga papakolot kiai, aju urusanna kan. Luang kamari babaturan abdi, sakapal jeung abdi. Ji cenah aing doakeun aing supaya paeh di Mekah aja aing mah ditilok salat di lembur. Maksudnya paeh di Mekah atuh supaya ngeunaheun bae, aing Abu Jahal paeh di mana? Paeh di Bandung tak paeh di mana saja cik aing Abu Jahal. Iho ya, ieu tadi udah jadi cenah di kadua. Goblok buat kitan gitu. Hartina naon? Sanajan urang boga bapa soleh, aya urang teu soleh mah atuh cilaka nya. Paham? Urang boga salaki soleh, urang teu soleh mah atuh cilaka. Sebab paeh mah sorangan-sorangan ka haji kana. Cenah sia boga pamajikan geulis sehidup semati sekata senada seirama. Dahar silih wapan, hitut silih amuan. Paeh mah dia sorangan sia. Paeh mah sorangan. Salaki cenah paeh, pamajikan nya merasa kehilangan. Buat cerit tidak mungkin. Ngising dia na helm. Tilok aya pamajikan karunya ka salaki hayang dikubur bareng atawa nungguan minimal di luhur kurang saminggu awah. Ya bukan hidah mah anu ngalagakeun dia. Puncraan teh daek eme ka Citra Maja. Bari bibir beureum beli hideung. Puncraan teh. Maka ayo. Teangan amal urang masing-masing. Nu can daek salat haye geura diajar. Teuing aya berat mamimitian mah subuh mah 2 rakaat bae mamimitian. Ayo. Belajar dari diri sendiri. Jangan cengeng, jangan banyak mengeluh. Mengeluh tidak akan memberikan kesuksesan, tidak akan merubah keadaan, hanya membuat kamu semakin tertekan. Semua akan baik-baik saja. Ayo belajar untuk sendiri, belajar mandiri karena selamanya akan sendiri. Bahkan orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada. Orang yang kamu percaya tidak akan selamanya setia. Bahkan bayanganmu saja akan meninggalkan kamu di saat malam sudah gelap. Ayo sadar, jangan pola. Ya, mudah-mudahan dia cara san pribadi sing manfaatnya. Mudah-mudahan almarhum sing ridho kapula ngomong kos kieu. Amburannya ya manakim almarhum saeutik kula nyaho. Kitu eta manakibna bisa nurunkeun anak incu anu gararaga. Itu anak incuna. Kabelah ditu kabelah kenceh parungkung aya Syekh Mujib. Di dia aya pengarang tafsir Syekh Jalal Al-Bangqaqi dan Asyuti Al-Bangqaqi. Dua tugaran harga anak-anak nu tadi kiunan coba. Tak kiunan ya lamun dionang kapan dulu. Terus 10 juta ka isin mana. Eta bari nu bapak kolot kabina-bina nya. Mudah-mudahan orang kabeh sing husnul khotimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala wa sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أعبد الله ربي ولا أشرك به شيئا. اللهم إني أدعوك بأسمائك الحسنى كلها لا إله إلا أنت سبحانك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد صلاة وأهله. اللهم يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وعلى آل محمد وأجز محمدا ما هو أهله. اللهم صل على نور الأنوار والسير الأصوات اليقظ الأجر والتحباب يا سيدنا محمد المختار وآله الأطهر وأصحاب الأخيار نعمهم وإفضاله. نسألك يا الله أن تقضي حوائج الدنيا والآخرة وترزقنا رزقا واسعا بغير حساب وتسلمنا من كل آفات وبلية وفتنة إنك على كل شيء قدير وتيسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة ولا تعسر علينا يا ميسر كل عسير وأن تفتح لنا بفتوح العارفين واهدنا إلى صراط مستقيم وتفقهنا في الدين وتعلمنا ما ينفعنا علم الحكمة وعلم التأويل وتختمنا يا الله بحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتسخر قلوب عبادك أجمعين من الجن والإنس على محبتنا ومودتنا وتلقي قلوب أعدائنا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الإنسان. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.